dari sawah turun ke kali dari matahari ngahacurkeun semua bagus nuhun ditampi ku kaula aya pikir saya naon ye ku Aden Banteng Aden Banteng ya. aya naon-naon ditenggelan ku Asep Banteng percaya kasih percaya. nelayan ke macam-macam pilih aya nu macam-macam sok Asep Banteng Udin Batak aya oh ya nang pelek aya Yanto Badak aya Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya Aya tong. Sebabak toy kasangakeun Nuhun. percaya aya naon nya dagang anjing mun bau jengkol aja teh Eta kana anak nangis ngadahar naon eta teh atuh mana ngadahar jengkol geus ngakanaon udang udah jauh ngakan udang bau jengkol Bau jengkol. apa dicampur jeung kuda laut ngahajur ke semua bakti ulah gusi hak nuhun mangga aya pikir saya naon ulah gusi jeung capek rakyat aya meeting sore ram anak yang manis janganlah dibunuh kalau dibunuh silakan urang bakal dibui homo aya cinta segitiga lagu batur nepi ka diruksak itu Ciangi deui kana. lagu cinta segitiga teh lagu naon bete lagu toka-toka ai mane bisa nggak lagu bisa cincok dengdelet tumila reungit mah oh sayang boneka peot coba rupa-rupa semua bekerja boneka cantik jadi aing nyaho zaman Elia Kadam oh zaman Dili Suryani Oh, kadampet. atuh teh mah aya pikir saeuy naon bulan Gusti Kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna deh lunta deui ninggalkeun ieu nagara. oh ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi asal ceweknya mereka mana tuh Frida Gesal teh kawin nanti mun itu beja-beja pantes geuning itu beja-beja tidak geuning goreng patu Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu teuran. wah leres Gusti ampun eta awak si Bima keris teh metu abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna serulit merenya mana apa surulit apa naon di mana jelema aya goreng hatene teh surulit eta mah sarulit atuh goblok serulit eta mah tuh kabina-bina teuing
Syarulid mah di mana aya nu rame geuning Syarulid. Sarura. Suit eta mah suit. Wit. Suit mah ieu anu beulah biwirna. Sia. Eta mah. Saung, eta mah saung. Eta mah rarengat atuh. Tahu eta. Saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung sama beregu. Nah, setika bani gunya bina jeung. Suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Suung mah jalan cai gini. Babaturan got. Kuluwung. Kuluwung teh beregu. Jauh-jauh. Kuluwung. Kuluwung meueuning di pemajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Eta mah Sumarni atuh. Tah ku ayana si Bima teu teurah ku pakarang teh nya aya beja ti nu meunang di Persaya. Doh. Eta. Tah. Sing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkap usaha di. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna teh ngan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Abdi anu ngagentian. Nya. Teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu maneh keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya, Kuris. kuris mah sok dirujak. Hiris teh mah. Lamun hiris diharudum. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Kuris. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis teh mah. Kuris. Lah kudu bisa ngabedakeun atuh. Kuris. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Tisen. Eta mah teu nyari we teh mah. Tuh, aya naon nu rateret tuh. Naon jo huhu we. Walah, Dulur. aya naon baraya? Nyuk curuk suku gunung. Juk. Tuturubun subuh-subuh. Ulung luku. Ngajuk-juk lemur batur. Nguru ngojug-jug. Lemur batur. Suku gunung cupu. Bledug. Beleduk di dagor. Aya bom. Hesek aituna. Alah. Lain. Urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur. Sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan. Kacolongan ku jelema oknum-oknum anu masih kene diarudum. Anasir masih kene balawiri. Lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heueuh.